maca solawat nimang-nimang anak paniman nimang-nimang anak ya atau awat telok maca solawat dipelong anak nak tak ulung-ulung teuing tak elang-elang teuing tak ulung-elang menang gimana coba eta kalau tita hurung beren anak na atuh mending diboleh masa kalian atuh mending maca solawat tak ulung-ulung teuing tak elang-elang teuing ku maneh ngalaka saha emak hideung bapa hideung ku maneh meuni geuneuk Sallatullah salamullah ala taha rasulillah sallatullah salamullah ala yasin habibillah sallatullah salamullah ala taha rasulillah sallatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadhihi as-sa'ah sa'atan mubarakatan indallah wa ja'ala hadhihi al-jam'iyyah jam'iyatan muhassalatan bi syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadhihi as-sa'ah ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibus syafa'ah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyuna Muhammad khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil.
langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah nu Maha Ghafur. Shalawat kalih salam pamugia dilimpahkeun ka junjunan urang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jaga di poe kiamat urang sadaya kenging syafaat ti Kangjeng Rasul. Al-mukarramun, para kiai, para ulama, para kesepuhan, para tuan-tuan guru sadaya, para tokoh-tokoh agama, khususil khusus guru setempat kampung Jaringau, saumumna para kiai nu halaladir dina wengi ayeuna, anu alladzina lam yudhkar ismuhum ta'diman wa takriman lahum. Kita doakan semoga para kiai, para ulama, mudah-mudahan ku Gusti Allah selalu dipasihan kesehatan lahir batin, dipasihan umur panjang nu bararokah, sehingga tiasa ngabingbing urang kana jalan anu dipake karido ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tehilap ka para qori anu parantos ngalantunkeun ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan para qori sadaya ku Gusti Allah dipasihan ilmu nu bararokah. Tehilap ka aparatur pemerintah, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW sadaya, para pejabat nu hadir, kurang doakeun mudah-mudahan para pejabat kurang tiluhur nepi ka handap sing mareunang taufik hidayah Allah. Mudah-mudahan dijantenkeun para pejabat nu araradil. Teristimewa para panitia penyelenggara peringatan Maulid Rasul, keluarga besar Musola Darul Muttaqin Kampung Jaringau anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan para pemuda sakampung Jaringau sing disolehkeun ku Allah, anu nuju usaha sing dihasilkeun usahana, anu nuju tolab ilmu sing dihasilkeun tolab ilmuna. Oke, mudah-mudahan ieu kampung Jaringau dibarokahkeun ku Gusti Allah ya Rabbal. Tehilap oge ka para tamu undangan sadaya, para bapak-bapak, para ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, para santriawan, santriawati, para murangkali sadaya jamaah nu hadir di dieu. Mudah-mudahan kempelna urang ngajadi bukti bahwa urang cinta ka Kangjeng Nabi. Oke, mudah-mudahan ku barokah muludan urang sadayana ku Gusti Allah selalu dipasihan kesehatan lahir batin. Mudah-mudahan urang sadayana dipasihan umur panjang nu bararokah. Oke, mudah-mudahan barokah muludan urang sadayana ku Gusti Allah dijadikeun manusia anu salamet dunia akhirat ya Rabbal. Hapunten para kesepuhan sadaya, para jamaah sadaya, sim abdi ti Pandeglang alhamdulillah tiasa dongkap ka kampung Jaringau, desa Bejod, kecamatan Wanasalam. Ari kula teh Pandeglangna ibu bapak kampungna kampung Pareang, desana desa Pareang, kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang. Bisa bodoh tenanya losnya. Lamun ti Batu Banter mah arah Rocek, di Rocek ka Kalahang, di Kalahang terus ka jero deui tah Ki Aat kamari dan rekan-rekan karompok kula lembur kula mah jero deket Ruyuk, ibu deket hutan kadituna hutan geus ieu kula berarti orang Allahu Akbar.
Sungguh tega dirimu. Sakieu geus make sorban disebut orang hutan. Hei ibu, lamun nu carama orang hutan nu hadir kingkong kabeh meureun. Sim abdi dongkap ka dieu hiji ijabah undangan para panitia. Nomor kedua, kula dongkap ka dieu sami hoyong ngiring muludan jeung orang dieu. Alhamdulillah, orang Jaringau ngayakeun muludan pohara luar biasa. Jerih payah para panitia, mudah-mudahan ieu kabeh bakal jadi saksi di poe kiamat. Urang kabehan barokah muludan, mudah-mudahan sadayana engke jaga di poe kiamat digiring bareng jeung Rasul ka surga na Allah. Amin ya rabbal. Naon sababna ibu? Setiap tahun urang ngayakeun muludan. Tahun kamari ge ieu orang Jaringau ngayakeun muludan. Tahun ieu ngayakeun deui muludan, bahkan bukan hanya di Jaringau, bukan hanya di Bejod, bukan hanya di Wanasalam, kabeh sadunia ieu jelema keur muludan, keur memperingati kelahiran baginda Rasul. Tujuanna naon urang ngayakeun muludan? Tujuanna mah supaya urang salamet. Simple tujuanna mah bu, nu mantak urang kudu muludan supaya urang salamet. Naon sababna? Sebab urang marumasa jelema loba dosa. Urang marumasa jelema anu can puguh ka surga, awak urang mah pabalokot ku dosa. Ai Kangjeng Rasul mah manusia bersih, Kangjeng Rasul mah manusia mulia, Kangjeng Rasul mah tos ahli surga. Maka ayana muludan urang teh keur nyantelkeun awak ka Kangjeng Rasul, urang teh keur nyantelkeun hate ka Kangjeng Rasul. Muga-muga awak urang nu pabalokot ku dosa ai nyantel ka Kangjeng Rasul mah urang kabawa mulia jeung Rasul. Muga-muga ya awak urang anu ahli neraka, ya awak urang nu can puguh ka surga ari nyantel maka Kangjeng Rasul. Muga-muga bae urang kabawa ka surga jeung Rasul. Hayang ka surga. Ai jacager ngomong nama. Bo, hayang ka surga. Teu edan jawab nama. Kabehan ge cager hayang ka surga. Laju eta urang ngomong hayang ka surga carana kumaha? Cara pikeun ka surga eta ngan dua ibu. Hei, cara ka surga eta hiji bi rahmatillah, nu kadua wa bi syafaati Rasulillah. Cara ka surga eta hiji ku rahmat Allah, nu kadua ku syafaat Rasul. Lamun teu aya rahmat Allah, lamun teu aya syafaat Rasul, atuh jang jauheun awak urang hayang ka surga. Awak urang hayang ka surga lamun teu aya syafaat Rasul atuh jang jauheun. Maka ayana muludan teh eta supaya urang menang syafaat Rasul. Ya urang mah punten bo, hayang ka surga cenah ngandelkeun ibadah nu mana? Ja salat loba ngalamun. Bener teu? Bapak-bapak salat di mushola atuh awak doang, hate mah ka mana boa. Ibu-ibu salat cenah di imah atuh awak doang, hate mah gentayangan ka mana boa. Hayo coba, lamun diandelkan pikeun ka surga atuh jang jauheun. Bapak-bapak salat di imah, salat dohor di imah. Barang gitu datang tamu, assalamualaikum, cek tamu teh ya. Ju cek pamajikanna, waalaikumsalam. Aya naon Kak? Hari salaki teteh ka mana? Puguh keur salat cenah di kamar can anggeus. Oh, geus bejakeun bae burung ya. Aya naon kitu? Geus bejakeun kana salaki teteh. Jam 4 ba'da asar dihaturan calik kumang anu ngariung. Oh cenah ke dibejakeun. Hanya kitu bae nya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Eta tamu balik, laju salaki beres salat. Eta pamajikan karek ngomong kieu doang ya. Kak, tadi aya tamu. Aing ge nyaho jam 4 ngariung. Kumaha tadina eta? Berarti salatna ge pabeulit jeung ngari. Salat kitu nu rek diandelkeun pikeun ka surga atuh jang jauheun. Coba lamun teu aya syafaat Rasul mah atuh jauh hayang ka surga bu. Ngandelkeun naon coba urang?
sak ibu-ibu lah gitu cenah kiai kami ge sok puasa nu mana puasa Ramadan setahun sekali puasa urang menawan puasa dendam pindah nyatu doang ti beurang ka peuting setengah genep geus malototan kolek setengah genep geus malototan gogodoh setengah genep eta gogodoh geus dipolototan nanya ka incuna ceng geus magrib encan cenah mah angel ama dur be magrib cek nu adan Allah eta nu adan can kana akbar gogodoh beak opat kabina-bina ta si eta ku dendam tak puasa geus bo lamun urang ngomongkeun hayang ka surga tanpa rahmat Allah tanpa syafaat Rasul eta jang jauheun maka urang ngayakeun muludan pa keur nyantelkeun awak ka Kangjeng Rasul muga-muga bae urang salamet muga-muga bae urang kabawa jeung Rasul ka surga sebab Rasulullah mah manusia mulia ya bo cek ulama kieu wa yajibu alal mukallafi ayyakida anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi kullihim awas bu wajib kajalma anu mukallaf eta ay akilin baligin jelema anu sehat akalna umurna tos balik wajib jalma mukallaf ayyak takida kudu nekadkeun i'tiqadan jaziman dengan pertekadan anu mantap tidak ada keraguan-raguan di dalam hatina eueuh kamang-mangan di jero hatina wajib nekadkeun jalma mukallaf anna Muhammadan bahwasanya nyana Kangjeng Nabi Muhammad afdalul khalqi pangutama-utamana makhluk Allah bo jalma mukallaf wajib nekadkeun bahwa Kangjeng Nabi Muhammad eta makhluk anu utama kullihim sakabeh makhluk sakolong dunia makhluk Allah anu paling utama eta adalah Kangjeng Nabi Muhammad dibandingkeun jeung para malaikat anu jumlahna teu kahitung tetep unggul keneh Kangjeng Nabi Muhammad rek dibandingkeun jeung para nabi anu jumlahna 124.000 nabi tetep unggul keneh Kangjeng Nabi Muhammad rek dibandingkeun jeung para rasul anu jumlahna 313 tetep unggul keneh Kangjeng Nabi Muhammad bahkan dibandingkan jeung surga geh tetap unggul keneh Kangjeng Nabi Muhammad geus berarti lain Kangjeng Nabi butuh ka surga tapi surga nu butuheun ka Kangjeng Rasul Kangjeng Rasul mah teu butuheun surga bu tapi surga nu butuheun ka Kangjeng Rasul makana dina berjanji teh aya dina walama teh aya al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih surga jeung kanikmatan surga eta disiapkeun eta disadiakeun pikeun jalma nu maca sholawat ka nabi ieu tanda bahwa Kangjeng Nabi manusia mulia sehingga eta surga jeung kanikmatan surga disadiakeun pikeun jalma nu maca sholawat ka nabi geus berarti ibu lamun urang ngaku cinta ka nabi baca sholawat mun urang hayang salamet baca sholawat mun urang hayang menang surga jeung kanikmatan surga lobakeun sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad ya Nabi salam ya Rasul ya Habib salawatullah anta syamsun anta nurun anta ik
antamis Allah ya Nabi ya Rasul geus lamun urang hayang menang surga jeung kanikmatan surga lobakeun sholau lamun urang aku cinta ka Kangjeng Nabi lobakeun sholau lamun urang hayang salamet dunia akhirat lobakeun maca sholau geus beres muludan cekelan tas siapkeun tas cekelan tas lobakeun maca sholau ulah lobanya kelhap janggeus kol kudu mik jaboga pol mikir geus kolot ulah lo banyak kalan HP bae dorong terus neng ayo geura dibantuan ku kakak ayo iklan motor parawan meni ngapun tadi bagaimana ampuranengnya ih buku kula mun keur carama aya parawan eta lewat sok sesak napas buku bener komo di hareupeun parawan sesak napas kula mah naon sebabna sebab saparuh napasku ada di kamu well coba geus kolot ulah lo banyak kelan HP maca sholawat kolot-kolot ngome HP bae hei zaman kuari mah punten lain budak ngora doang nih boga grup WA kuari mah ngaran grupna Roni rombongan nini atau aki-aki GTL boga grup WA Rocky rombongan aki-aki eta dina grup ngomongkeun panyakit eureun-eureun heh bu punten lamun memang urang aku cinta ka Nabi lobakeun sholawat lamun urang ngaku cinta ka Nabi tapi teu daek maca sholawat bohong cintana palsu padahal mah loba kesempatan maca sholawat punten bapak-bapak ge bari ngebon bari nyawa baca sholawat jam maca sholawat mah teu kudu boga wudu teu boga wudu ge teu nanaon sholawat mah tinggal milih bae nek sholawat nariyah, nek sholawat pati, nek sholawat tibil kulub hop maca sholawat, bari naik mobil, bari naik motor maca sholawat hayu karena naon ge bisa baca sholawat atuh bari ngasuh tak mah boga anak leutik bari nimang-nimang anak ya Nabi salam alaika marhaban anak sare ganjaran meunang maca sholawat nimang-nimang anak padi mah nimang-nimang anak ya atuh telok maca sholawat dipelong anakna da ulung-ulung teuing ta elang-elang teuing he eta ulung elang menang di mana coba eta kalau tita hurung beren anakna atuh mending diboleh sakalian ih atuh mending maca sholawat ta ulung-ulung teuing ta elang-elang teuing ku maneh ngalaka saha emma hideung bapa hideung ku maneh meuni geuneuk ih atuh mending maca sholawat bari ngais anak teh mah sholli wa sallim daiman sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashab qadwa ada anak sare ganjaran menang sebab eta eusina sholawat sholli wa salim eta teh eusina sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad
Iya manaon bae eta anak ditimang-timang kadang nu lebih parah kieu mah timang-timang anak lain maca sholawat kalah dikieun dipolototan anakna upung anden cenah heh oton ende cenah nanaon atuh anak geus gede-gede kok kolor doang dikitu-kitukeun ieu ku indungna baca sholawat lamun urang memang aku cinta ka Nabi lobakeun sholawat ka Kangjeng Nabi mah manusia luar biasa anak-anak urang supaya apal ya budak-budak laletik ya supaya nyaho kana nabina berapa banyak manusia mengaku umat Islam tapi teu nyaho kana nabina di anak sahabulak balik bae deui tadi eta bulak balik bae ku aing dihitung-hitung aya 5 kali teh saya eta bulak balik eta kali 5 kali eta dihitungan ku kula eta geus teuing dasarna geus teuing balik deui balik deui moal kembal balik deui Bo jawab bareng-bareng Pak supaya anak urang nyahoan urang gaduh Nabi Muhammad ibuna Siti Ramana Sayyid dilahirkan di kota malam nen Kubailal Fajri sakedeung deui rek subuh Kangjeng Rasul lahir makanya disebut malam Senin hade poe Senin ge teu naon sakedeung deui rek subuh Kangjeng Nabi lahir malam Senin tanggal bulan anak urang tah apaleun heuy ceng anak urang supaya nyaho bahwa orang teh gaduh Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah malam Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal ibundana Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah bo eta Siti Aminah mengandung Rasul teh 1 ashurin qamariyah 8 bulan eta Siti Aminah mengandung Rasul pohara setiap bulan didatangan ku para nabi ya catat ku ibu bulan pertama nu dongkap ka Siti Aminah lewat impian adalah Nabi Adam alaihi salam Nabi Adam datang ka Siti Aminah lewat impian cek Nabi Adam hei Aminah anjeun keur ngandung seorang putra nu bakal jadi nabi akhir zaman anjeun keur ngandung seorang putra nu bakal jadi abdulul makhluqat wa abdulul mawjudat kula datang ka dieu cek Nabi Adam membawa perintah ti Gusti Allah engke bila mana lahir ieu putra aranan ku anjeun ku aran Muhammad ya Allah ya Rabb Nabi Adam bebeja dina bulan pertama ka Siti Aminah bahwa ieu putra bakal jadi nabi akhir zaman engke mun lahir aranan ku aran Muhammad bulan kedua Siti Aminah kadongkapan ku Nabi Idris apalkan bu bulan katilu nu dongkap Nabiullah Nuh bulan kaopat nu dongkap Nabiullah Ibrahim bulan kalima nu dongkap Nabiullah Ismail bulan kagenep nu dongkap Nabiullah Musa bulan katujuh nu dongkap Nabiullah Daud bulan kadalapan nu dongkap Nabiullah Sulaiman bulan kasalapan nu dongkap Nabiullah Isa alaihis apal kaciri molotot nake molotot apal ngahaneng be apalkan coba bulan pertama nu dongkap Nabi bulan kedua nu dongkap Nabi bulan katilu nu dongkap Nabi bulan kaopat nu dongkap Nabi bulan kelima nu dongkap Nabi laju Isa bae Nabi Ismail bulan kagenep nu dongkap Nabi Musa bulan katujuh nu dongkap Nabi Sulaiman oh Nabi Daud bener adik
aing mah ngajajal. Kamu mah begitu. Bulan kasalapan nu dongkap Nabiullah Isa alaihis. Bu, eta 9 nabi dongkap ka Siti Aminah lewat impian. Coba kula nanya ibu, waktu ngandung, waktu hamil, eta tiap bulan ngimpi jeung naon? Oh, cenah kiai, cenah kami mah cenah keur ngandung teh cenah bulan pertama ngimpi di udag-udag Bang Emok. Oh, ngimpi na ge teu jrog. Tapi Siti Aminah mah didongkapan ku para nabi, anu mana eta para nabi 9 nabi teh dina tiap-tiap bulan datang ngabejakeun bahwa ieu nu dikandung teh bakal jadi nabi akhir zaman, ieu nu dikandung teh bakal jadi abdulul makhluqat wa abdulul maujudat. Maka lamun lahir aranan ku aran Muhammad, geus berarti ieu aran Muhammad teh langsung ti Gusti Allah. Aran Kangjeng Nabi teh langsung ti Allah, di aranan Muhammad, perintah ti Gusti Allah. Makanya urang ge ibu bapak sunah mun boga anak lalaki aranan Muhammadnya. Mun awewe Siti, mun lalaki Muhammad, aranan Muhammad atau Ahmad sarua bae. Mangga kori urang mudah-mudahan selamat di perjalanan, amin ya robbal. Jadi lamun boga anak lalaki sunah aranan Muhammad naon bae ka ditu nama dek Muhammad Samlawi hop, dek Muhammad Sayuti hop, dek Muhammad Dayat hop, dek Muhammad Romli hop, yang penting aya Muhammadan. Urang mah kadang-kadang sakadae karena anak bae ge punten. Kadang-kadang anak urang diaranan Ibrahim, pantapaul ka Nabi Ibrahim. Eueuh teu daekeun, barang ka Jakarta diganti Ibrahim jadi Bram. Eueuh. Bahkan teu daek eta tapaul kana ulama, tapaul kana para nabi. Eta ngaran anak bae ge sakadaek lahir urang mah bulan Januari diaranan si Januri. Lahir bulan Februari diaranan si Febri, lahir bulan Maret diaranan Maerot, lahir September Septianti, November Nopianti, barang Desember disamber Kunti. Sakadaek bae ngaranan anak. Ya Kangjeng Nabi urang ngaranna Muhammad. Coba urang jelaskeun, coba urang bahasa eutik melapad Muhammad. Ya Allah ya Rabbi, pan ieu mah keur muludan atuh geus nu diomongkeun di Kangjeng Nabi bae. Ulah ka mana-mana. Bo. Coba eta lapad Muhammad hurufna aya sabaraha? Aya 4. Hiji naon? Mim. 2 naon? Ha. 3 naon? Mim. 4 dal Muhammad. Eta mim anu kahiji mah hartina maujudul khalaik bisababi, ayana para makhluk ku sebab ayana Kangjeng Rasul, ayana urang di alam dunia ku sebab ayana Rasul. Moal aya urang di dieu lamun teu aya Kangjeng Rasul, moal aya alam dunia lamun teu aya Kangjeng Rasul, moal aya makhluk di alam dunia lamun teu aya Kangjeng Rasul. Mobil ge moal aya, moal aya. Ieu jaringan moal aya, eta bejod moal aya, wanasala moal aya, Indonesia moal aya, bahkan sakolong dunia moal kudu aya lamun teu aya Kangjeng Rasul. Maujudul khalaik bisababi, ayana para makhluk sebab ayana Rasul, maka muludan teh kudu semang, muludan teh kudu semang. Eta nu sugihna ulah kor, ulah pel, dengekeun sugih. Eta nu sugih nu loba duit kuduna nyontohan ka nu miskin. Lamun dek muludan eta nu sugih ti hareup kuduna mah. Cak panitia kumaha cenah urang muludan, cak nu sugih siap. Pokona mah tenda aing nu nanggung, panggung aing nu nanggung. Eta kuduna kitu nu sugih tah. Ieu mah nu sugihna leuleus atuh ka nu miskin. Makana nu loba duit ti hareup, sebab nu loba duit mah jelema sugih curugna seukeut.
jelma sugih mampu curugna seukeut cak masyarakat kumaha cenah ieu musola perlu direhab cak sugih bongkar pasir ti aing semen ti aing pokona mah bata ti aing bongkar cak sugih curugna seukeut ieu lamun nu miskin eta ulah satunjuk-tunjukna beda curugna nu miskin mah cak masyarakat kumaha cenah musola perlu direhab datang nu miskin bongkar hari pasirna kumaha dia bae cenah eta mah orang ngabongkar doang saya tahu hartina kumaha kieu hartina mah bo nu sugih jeung anu miskin masyarakat kabeh kompak nu sugihna semangat nu miskin ge semangat hayu ayakeun muludan pagiat-giat bae pohara batur mangayakeun muludan sebab maujudul khalaik bisababi ayana para makhluk sebab ayana rasul moal aya urang di alam dunia lamun teu aya Kangjeng Rasul tingali di Padarincang mun muludan alabatan lebaran di Baros eta muludan alabatan lebaran bahkan kamari di Cidahu tu amprekan tanggal 12 na pohara abuya ngayakeun muludan alabatan lebaran batur mah eta muludan naon sebabna sebab lebaran ge moal aya lamun teu aya Kangjeng Rasul Idul Adha Idul Fitri moal kudu aya lamun teu aya Kangjeng Rasul terus wayahna urang kudu semangat ngayakeun muludan mudah-mudahan dia di Jaringau ge nya tiap tahun sing sarumangat sing kararompah amin ya robbal nya kuduna mah ibu ge kitu orang Jaringau ge pan kompak euy ira cenah urang muludan ieu insyaallah cenah malam Kemis cak ibu-ibu nu hiji teh siap pokona mah aing nu nyieun paisna cak nu hiji aing nyieun pasungna cak nu hiji aing nyieun boluna cak nu hiji aing nyieun gemlongna cak nu hiji aing nyieun dodolna cak nu hiji aing nu ngakana atuh basi tak we nu ngakan mah kan ulah yang akan kabehan nu nyieun eueuh kabeh kompak maujudul khalaik bisababi ayana para makhluk sebab ayana ros moal aya urang di alam dunia moal aya ieu kabeh alam dunia lamun teu aya rasul sebab cek Allah dina hadis qudsi laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq lamun teu aya anjeun Muhammad moal aya ieu alam dunia lamun kula cek Allah teu ngadamel anjeun Muhammad moal aya ieu alam dunia geus hiji tabu maujudul khalaik bisababi ayana para makhluk sebab ayana rasul nu kadua huruf naon ha naon eta hartina ha di dinya hayatul khalaik bisababi ieu gati ya hayatul khalaik bisababi hirupna para makhluk ku sebab hirupna rasul hirupna urang kabehan ku sebab hirupna rasul berarti hirup urang kudu nyontoh rasul lamun hirup urang hayang mulia contoh hirup rasul bo beres muludan saeutik-eutik hirup urang dirubah hartina dirubah ibadah tingkatkeun akhlak baguskeun tuturkeun eta kahirupan rasul tuh da leutuh panitia nyieun temana ge tuh meneladani akhlak saha akhlak rasul Rasulullah mah mulia akhlakna ge luar biasa dina tuang ku urang turutan dina nu leutik bae Bu tuang rasul turutan ku urang sebab tuangna rasul beda jeung nyatuna orang Jaringau tuang rasul mah 3 jari Bu 3 jari tuang rasul mah 3 jari eta huapna ge leutik indah ja 3 jari teh ya leutik huapna ge ai ibu-ibu mah pan 5 kieu ya huapna ge huap dekem alabatan beko sehat salaki jeung pamajikan dahar pegede-gede huap laju cak anakna teh eta huap mah sama segede-gede cumplung eta huap peninggalan Rasulullah mah 3 jari diasukeun kana baham Rasul dikunyah ku Kangjeng Rasul 27 kali kunyahan coba bayangkan 27 kali kunyahan urang mah boro-boro 27 sakali gayem gelo sakali gayem gelo sakali gayem gelo tungtungna heuk teh kabeulahan kuat molotot ka pamajikan dia ngejo heuras teuing cak pamajikanna kakak atuh lain kejo heuras teuing kokon kakak gede teuing
Ya Allah ya Rabbana ya Karim, huap Rasul ma pohara, tuang Rasul ma pohara, mulia akhlakna. Ku urang turutan tah kehidupan Rasul di masyarakat. Urang kudu akur jeung tatangga, kudu akur jeung dulur, ulah sok parase, ulah sok momosuh, kudu alalat, kudu balalag, jeung tatangga kudu akur, turutan akhlak Rasul, ulah parasea. Ih Rasulullah mah pohara. Ya bu nya punten, lamun kukula dibejakeun kabeh akhlak Rasul moal kabejakeun, saking kumuliana moal anggeus sabulan 2 bulan bahkan tahunan, sampai poe kiamat teh moal beres nyaritakeun akhlak Rasul mah saking kumuliana. Geus ieu mah hiji bae bawa balik ku ibu ka imah nya cokot hikmahna ya muludan. Akhlak Rasul hiji bae nu kukula dibejakeun. Naon eta akhlak Rasul? Di antarana bae geus ieu ge urang beuh harese nuturkeunana. Mana? Akhlak Rasul diantarana adalah hilim. Hilim teh ibu sabaran, hilim teh teu gampang marahan. Jadi karunyaan Rasul mah pohara, karunyaan Rasul mah pohara, sabarana Rasul mah pohara. Sanajan dihina ku orang Yahudi telok marah Rasulullah mah, sanajan eta ku Yahudi teh dipoyokan Rasulullah mah telok marah, dihewaan telok marah. Iya contoh ku urang, urang ge prinsipna kieu bu, leus teuing batur hewa ka urang, urang mah ulah hewa ka batur. Leus teuing batur moyok ka urang, urang mah ulah sok moyok ka batur. Hate urang benerkeun, ulah sok aya rasa hewa ka batur. Leus teuing eta mah batur neuk moyokan urang tah, neuk ngahewaan urang tah, sabodo batur mah. Yang penting hate urang ulah sok hewa ka batur. Jadi jelema mah kudu saling hargaan. Jadi di jelema mah saling membutuhkan, ibu kabeh ge saling membutuhkan. Jelema sugih butuh kanu miskin, nu miskin butuh kanu sugih. Eta nu miskin atuh jelas butuh kanu sugih, tapi nu sugih ge butuh kanu miskin. Cak saha nu sugih teu butuh kanu miskin? Ya kabeh ge saling membutuhkan. Rakyat butuh kana pejabat, pejabat ge butuh kana rakyat. Cak saha pejabat teu butuh kana rakyat? Kudu dipilih ge ku rakyat. Bener. Laju kiai jelema bodoh butuh karena kiai jelema pinter, nu bodoh butuh kanu pinter, nu pinter ge butuh kanu bodoh. Cak saha nu pinter teu butuh kanu bodoh? Makanya jelema mah ulah asa bang pinterna ngahina kanu bodoh. Nu bodoh ge kudu dihargaan. Saling membutuhkan jelema mah. Kula ge caramah di dia atuh butuh kanu ngadengekeun, butuh kanu hadir. Kula caramah beledak di dia jelema nu edan lepas. Cak nu lewat geus kebal teh jelema cenah kitu. Saling membutuhkan jelema, makana bereskeun hate urang, ulah aya rasa hewa ka batur, akur jeung dulur, akur jeung tatangga. Rasulullah mah pohara hilimna, bo. Rasulullah setiap ka masjid aya Yahudi, eta Yahudi kalewatan ku Rasul imana setiap rek ka masjid ku Yahudi mu diciduhan. Rasulullah ka masjid diciduhan ku Yahudi, ceploh pipi Rasul. Apa Rasul marah? Teu marah. Rasul mah saeutik-eutik acan diusap ku sorban Rasul. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbi jungjunan urang pohara. Rek ka masjid diciduhan ku Yahudi teu marah. Coba jajal urang. Mun teu gelut jeung urang. Tapi Rasulullah mah pohara. Teu marah saeutik-eutik acan. Eta onggal poe mah setiap ke masjid diciduan, setiap ke masjid diciduan, setiap ke masjid diciduan. Rasul teu marah saeutik-eutik acan. Nah begitu hiji poe Rasul ka masjid ngalewatan imah Yahudi eta ciduh teu aya. Begitu Rasul culak-cilek ka mana ieu ciduh eueuh. Biasana mah ceploh di eta mah teu aya. Rasul ge aneh, ka mana ieu ciduh ieu? Ja biasana ge aya, horeng teu aya. Barang ditanyakeun ka para sahabat ku Rasul, ka mana coba eta? Ciduh teh biasana mah aya bae imah teu aya. Ku sahabat di teangan ternyata eta Yahudi nusok nyiduhan Rasul keur gering. Kumaha eta bu? Kangjeng Rasul nguping menyiduhan gering. Ku Kangjeng Rasul disiapkeun korma ditoong ku Kangjeng Rasul eta si Yahudi anu gering teh. Ya Allah ya Rabbi. Coba urang turutan eta. Ja urang mah boro-boro nu hewa ka urang gering kumaha ngomongna? Nah modal dia. Urang mah kitu, tapi Kangjeng Rasul mah ditoong.
begitu ditaong ku Rasul eta Yahudi ceurik mah becak Yahudi pohara ieu Muhammad jelema nu kuaing diciduhan onggal poe jelema nu kuaing dihina onggal poe ternyata akhlakna bagus sogan aing menek balas dendam ka dieu horengan manoong aing ka dieu be Muhammad akhlakna pohara geus ari kitu mah aing mah hayang asup Islam ja Islam mah meuni ku gaga akhlakna eta Yahudi hayang asup Islam ku berkah akhlak Rasul alhamdulillah geus wayananya punya urang ge kudu akur jeung dulur akur jeung tatangga geus teuing batur hewa ka urang mah ulah hewa pada Imam Ghazali ge geus ngabejakeun ka urang cek Imam Ghazali kun kaliyadain hirup anjeun kaos dua leungeun tingali ya barokah mulu dan urang kudu alalakur doang leungeun deuleu akur leungeun mah leungeun kanan leungeun kiri akur sanajan beda ieu mah kanan ieu mah kiri tapi akur leungeun kanan ateul digaro ku leungeun kiri leungeun kiri ateul digaro ku leungeun kanan dua-duana ateul atuh pagaro-garo akur leungeun mah teu pasirikan padahal mah leungeun kanan tugasna nu bagus-bagus leungeun kiri tugasna seksi kebersihan ongol poe ngobelan jumur bae tapi leungeun kiri teu pernah iri kana leungeun kanan ge teu sombong kanu kiri ngarangkul kanu kiri urang ge kitu sanajan urang beda profesi ieu mah rakyat ieu mah pejabat ieu mah kiai ieu mah masyarakat biasa kudu akur saling bantu saling asah saling asuh saling asih ulah ieu mah kadang-kadang pantatangga jeung tatang ribut bae ieu ngawarung eueuh teu akur padahal mah ieu ngawarung atuh kabeh ge geus ngeunang ngatur Allah rezeki mah ulah sieun urang mah kadang-kadang ieu ngawarung warung ieu rame warung ieu teu rame hayo teluh darder doh alamatan petasan nah naona ih Kangjeng Rasul mah pohara turutan ku urang eta leungeun ya Allah akurna pohara cek leungeun kanan kieu leungeun kiri sing sabar bae dia nya tugasna kitu ge onggal poe dia manggih koneng kadang-kadang mah dia manggih hejo kadang-kadang mah geus dia sabar bae cek leungeun kiri geus tugas aing ieu mah tenang bae tapi tenang cek leungeun kanan aing mah teu sombong aing mah ngarangkul kana dia engke lamun aing boga duit engke aing ka pasar wana salam engke aing meuli jam ku aing pakekeun ka dia tuh nu make jamna mah leungeun kiri leungeun kanan mah teu daekeun engke aing boga duit aing ka pasar deui aing meuli cincin ku aing pakekeun ka dia tuh lah nu make cincina mah tah leungeun kiri tuh artis lewat mangga lah tuh make jamna mah jeung cincin jalangan kiri geus berarti ieu bu jam jeung cincin upah ngobelan jumur akur leungeun mah wala takun kal udunain ulah anjeun hirup doang dua ceuli deula dua ceuli deket tapi terek akur eta dua ceuli padahal mah deket telok amprok saya mah nah geus urang ge ulah doang ceuli imah deket dulur pada dulur tatangga jeung tatangga tapi terek akur ulah sampaikan gitu geus beres mulu dan urang contoh akhlak Rasul ibu ge di imah bu heuy bo heuy bo eta ibu di imah kudu make akhlak jeung salakinya pake akhlak jeung salaki ulah sok muak di hareupeun salaki tuh lah hari nu isok mah cungar cengir bu doangna di dia bapak-bapak loba nu korban pejus ya bu pakai alat di hareupeun salaki ari keur panganten anyar ibu mah eta kadang-kadang hayang muak di hareupeun salaki ge ditahan-tahan keur panganten anyar kuat ditahan-tahan hayang muak kuat belek-bek be keur panganten anyar eta hayang muak ditahan-tahan geus boga anak hiji boga anak dua eta di hareupeun salaki la ilaha illallah di hareupeun salaki aju cak anakna teh he mak teu boga kaisin mak pugu bapa diburian emak lah bapa dia ieu jalain jelema
jurig mah dari salakina ulah kitu atuh urang muludan tiap tahun atuh coba akhlak urang atuh saeutik mah rada nyontoh akhlak Rasul teh sakabehna ge coba di hadapan salaki lamun muak teka ampet atuh minta hampura kak hampuranya kayaknya kunaon teka ampet kitu minta hampura atuh salaki ge ngahampura ieu mah kalah ngomong kieu pugu muak kalah ngomong kieu kana salaki kak kunaon baunya ih kalah nanya pugu batur neuk pingsan ngapa pejus dia kalah nanya deh laju salakina deh ngomong sembarangan bae teu make akhlak kaambe buak pamajikan ku salaki eta salaki ngomongna kieu bau amat buak jurig eta ngomong buak jurig cenah Bu atuh nyeri hati pamajikan dipolekan buak jurig cak pamajikan waduh buak jurig ai kitu kaambe meta ku congor bagong tuh dia lin 11 12 tungtung nama kudu nama mana bapak kudu nama ulah kitu lamun pamajikan muak teu sangaja kaambe ku bapak atur ada di alam Pak saeutik mah atunya kudu nama kieu ngomongna seungit amat angin balanda kitu kudu nama laju cak pamajikan mohon kami ngirimkeun tuh lah gitu pakai akhlak lu bagus dina rumah tangga pakai akhlak dina kehidupan sehari-hari di masyarakat pakai akhlak kaindung bapa pakai akhlak sebab Rasul ge diutus ke alam dunia untuk memperbaiki akhlak innama bu'istu liutammima makarimal akhlak siap ampura mau liber berkat gerak emang kia kiaatnya resiko ceramah di pinggir jalan mah ayo terus lewat turun geus teh resep loba iklan motor iklan mobil iklan artis segala ayo kalau tah datang deui itulah tuh ya jam sabaraha ieu terus lain iya sampai jam 12 kuat sampai jam 1 sampai jam 2 sampai jam 3 orang jari ngaot ya kabeh ge ahli ngabohong ngaji segala macem sosoheureun enggas mimna maujudul khalaik bisababih hakna hayatul khalaik bisababih nokatil huruf naon mim naon eta hartina mim di dinya mautul khalaik bisababi mautna para makhluk ku sebab mautna Rasul awas ya mautna para makhluk ku sebab mautna Rasul berarti orang di alam dunia tuh ngajak batur telah kuarima eta geus dia ilu jeung aing cenah lewat cenah bo mautna para makhluk ku sebab mautna Ros berarti urang kabehan bakal maut ieu dunia bakal kiamat aya dina solawatan teh Bu hari ibu-ibu pan rajin ya pengajian anak oh aya dina solawatan Bu ibu lamun pengajian eta punten ngasepuhan di daerah kula ge eta pengajian anu paling rame eta ibu-ibu bau ibu-ibu rame pengajian di mana teh rame di Senin ke Senin di rame pengajian maka kula mah salut ka ibu-ibu dina ramena semangatnya luar biasa Bu gua gah bapak-bapak ge eleh ibu-ibu merame ta pengajian kan kula mah kasepuan eta teu kuat ge kana ibu-ibu kana ngobrolna doang oh di ditu kula mah tapi mun dibawa ka dieu mah loba baturna sih teu ngobrolna doang teu kawawa kula ustad mamanggahan ngaji make maca kitab di jero majelis eta manehna mah kalametis jambu di luar ngobrol kemana-mana bo ngajina ulang denge amal ulang ngobrol ngajina doang bapak-bapak tuh bapak-bapak tungkul adem horeng molor ulang ngobrol ngajina dengekeun samina wa atona dengekeun amalkeun
ibu-ibu mau ngobrol penyakit tangarana pusungu tak terek cicing naon buah eta undangan bege aya benu diomongkeun ibu-ibu mah bener ima survei membuktikan saat berdatang undangan culak cileuk oh dak aing teh cocok tenda nak cenah tenda batur diomongkeun tulah naon di tenda doang kieu cenah aing teh cocok murah doangna cenah ih batur nu hajat teh nu ripuh tenda bagus aya menu diomongkeun parasmanan kurang ngeunah aing kejo heuras cenah tuh lah parasmanan ngeunah aya menu diomongkeun panganten diomongkeun aing teh cocok panganten kolot teuing terus naon teh ibu-ibu pengajian ulang ngobrol bu aya teu ngobrol mata culak cileuk kana emas batur ayo duluan geulang duluan anting jetiungna kabuka meureun anting nak kadeuleu segede ban Vespa ayo duluan kongkorong segala eta balik ngaji ngalamun be cak salakina kunaon dia ngalamun bae entok he kunaon entok ih cak salakina yang mah aneh dia kunaon he kadeuleu tuh pamajikan batur mah deuleu tuh deuleu cak salakina tuh kadeuleu ku teu buta teh naon atuh deuleu pamajikan batur maka emasna ge bergeram-geram berpuluh-puluh karat ari kakak teh sekarat-karat acan cak salakina cekek aing sekalian eta pamajikan ngalamun be eta salakina calakan bu ka warung beli antangin cak salakina teh antangin teh inum ku dia aing bisa asup angin dia ieu balik pengajian eta pamajikanna ngadalil cak pamajikanna he kak kapan santri nengnya santri pan urang inget teh lamun nasrif teh isim domir huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu kakak mah lalaki anta neng mah awewe anti geus lamun kakak asup angin antangin neng mah antingin orang hayang meuli anting teh sia eta heuy bu aya dina sholawatan teh bu nah kumaha teh sholawatan bu lamun dunya bakal mayang tanggo kangjeng nabi ku ayana nabi wafat ciri dunya rek sholli wa sallim ala nabi Muhammadi wa alihi wa sahbihi aj ayo bareng-bareng lamun dunya bakal tangtu kangjeng nabi ku ayana nabi ciri dunya rek bapak-bapak ngahaneng we deuleu teu apaleun lamun dunya bakal mayang tangtu kangjeng nabi langgeng hartikeun ku ibu lamun dunia bakal mayang tangtu kangjeng nabi ge langgeng ayeuna ge aya keneh ta kangjeng nabi lamun dunia bakal mayang tapi ku ayana nabi wafat ciri dunia bakal kiamat kangjeng nabi tos wafat berarti dunia bakal kiamat urang kabehan di alam dunia bakal maut hirup sementara di alam dunia maka persiapkan diri orang untuk menghadapi akhirat persiapkan diri orang gerak ibadah mempenghirup gerak ibadah engke mamod kabehan bakal maut kullu nafsin dha'iqatul maut setiap yang bernapas pasti akan merasakan mati kabeh bakal maut persiapkan gerak beres mulu dan benerkan ibadah gerak beres mulu dan sholat nu bener beres mulu dan gerak ibadah naon sebabna mempenghirup aya paeh makana hirup di alam dunia teu meunang sombong teu meunang takabur hendak naon nyombong kenaon nyombongkeun pakaya sombong ku pakaya teu pantes pakaya titipan ti Allah sombong naon nyombongkeun ilmu ge titipan ti Allah nyombong kenaon jabatan ge titipan ti Allah kabeh ge boga Allah urang kabehan bakal balik ka Gusti Allah
ulah sombong hirup mah bakal bae nungguan naon gitu di dia bo nungguan naon di dia berkat hirup di alam dunia ngan nungguan bae doang makanan nu dia perhatikan kurang ibadah ke Allah sebab orang kabehan bakal maut Rasulullah maut alam dunia kiamat orang kabeh bakal balik ke Gusti Allah sedangkan maut mah henteu tartib mah awas ulah gagabah maut mah henteu tartib nyaho mah jagi supaya itu orang maut mah henteu tartib mentah malah mentartib ngeunaheun nya maut kitu tartib atuh nu kolot teh lah kitu pae kakarak nu ngora tapi henteu kitu maut mah henteu tartib kabeh bakal maut bapana aya keneh kadang-kadang anak nangis maut bapak kolotna aya keneh kadang-kadang incuna geus maut bener teu sedangkan maut mah datangna teu bebeja al mautu ya'ti bagdatan maut datangna secara tiba-tiba mengagetkan maut mah kamari keneh ka pasar kuari paeh hayo coba kamari keneh eta ngariung cenah dak kamari keneh ngariung kuari maut cek ibu-ibu aing mah anehnya kamari keneh cenah mau berkat ngariung kuari paeh aing mah aneh cenah atuh teu aneh teu naon kamari ngariung kuari paeh nu aneh ge kamari paeh kuari ngariung bo maut urang kabeh bakal maut hirup di alam dunia sementara maka geura ibadah nu bener bereskeun eta ibadah salat ulah tinggalin pamuda salat eta teh wasiat Rasul as-shalah cak Rasul memeh maot salat laksanakeun wayana ieu musala ieu beuh digagah ieu musala wayana nu adan pamuda ulah aki-aki bae nu adan karunya aki-aki he geus eungap coba ganti ku pamuda pan pamuda mah semangat punya pan eta mun pamuda mah pan semangatna lain deui jeung aki-aki ari aki-aki mah pan ngadengena ge urang leuleus karunya subuh-subuh pan cak aki-aki teh ya hayyu ya qayyum tah murungkut tah tiriseun ya hayyu cak nu lewat naon teh penceramah jahil amat teh nya oh kitu di pinggir jalan mah nu talakuna lewat omongkeun ya hayyu cak aki-aki ya qayyum cak masyarakat budak sapi-satan nu leupas cenah la ilaha illa anta eta mikwat pinuh ku ciduh as-salatu khairum minan naum eta mikwat digelong ka coba lamun pamuda eta lamun pamuda mah semangat pamuda nu adan Allahu akbar cek ibu-ibu satan wadan budak pamuda semangat eta aki-aki ge satan wadan aing deuk ka masjid mana peci aing pok aing deuk ka musala ya mana koko aing pok mana samping aing blok mana celana aing blok kamu salat teu make celana atuh nyangsangna tak-tak kabeh ku semangat datang kamu sholat jauh suara dia ngeunaheun cak mamuda ngeunaheun sih ngeunaheun tah lato-lato ngagapuy mana hidung punten pamuda para setiasa amat di sonanya kok ngapeutingan ngatiasan kieu ye kumaha tadi lah itu kang son mana itu kang son ye waduh dasar suara kurang serak ya mana tukang son aya tukang sona pan kiamat tadi mangeunaheun kuari jadi tengeunaan kieu ya kumaha anjak eureunana teh kumaha geus sajam kae teu karasanya punya geus sajam betul duh geus nya wayana Bu ieu urang muludan kudu berpikir tah jadi teh tengeunaan tah kumaha itu Kang Son tengah artinya hei urang doakeun itu Kang Son ya mudah-mudahan panjang umur urang paeh kabeh mana hirup sorangan bae neuk masang son di mana Kak
muludan iya kudu berpikir bahwa ibadah tingkatkan seorang mempenghirup kayak apa gitu. Sholat mamuda ulah tinggalan, sholat 5 waktu benerkan, laju beres sholat 5 waktu coba sunahna laksanakan, sunahna qobliyahna ibu ge wayahna tingkatkan, ba'diyahna hendak nu muakadna goel muakadna kudu aya perubahan beres muludan. Sholat 5 waktu mah geus modal eta mah teu meunang ditinggalkeun. Lamun urang keur nyawah Pak datang waktu sholat eureun nyawahna bapak keur macul umpamana datang waktu dohor eureun atuh maculna sholat dohor heula, heuy sholat heula, sholat mempenghirup engke mah paeh geura sholat heula. Sholat dohor 4 rakaat ya Allah ngan 5 menit eta mun berjamaah Pak ya sholat sorangan mah seak-seak bae bener teu. Beres sholat dohor aing mah hayang macul deui atuh teruskeun maculna hanca tadi sampai ka mana macul deui bapadur asar eureun maculna sholat asar heula 4 rakaat. Beres sholat asar aing mah hayang macul deui cenah atuh teruskeun dasarna ge hok bae aing geus sholat mengeunangan teruskeun maculna dur magrib eureun maculna sholat magrib heula 3 rakaat. Beres sholat magrib cenah aing mah hayang macul deui atuh teruskeun dasarna ge macul mah dur isya eureun maculna sholat isya heula. Beres sholat isya cenah hayang macul deui atuh terus ngendong dia di sawah sakalian kunaon ari tah mah hayang macul bae mah jatuh dilarang ku agama. Kasab mah penting dasarna ge koma jeung nganapkahan anak pamajikan atuh ibadah. Yang penting mah sholat ulah tinggalin. Sholat 5 waktu urang geus istiqomah, sunnahna ulah tinggalin, qobliyah ba'diyahna, sholat witirna. Sholat witir endek memeh sare mangga, endek mentos sare ge teu naon ti peuting. Hudang ke ti peuting mah tahajud. Coba beres muludan mah kudu aya peningkatan. Coba kula nak nanya ya. Bu, ibelah di heula coba ya. Aku mau nanya kepada kamu semua. Jawab dengan jujur. Dalam hati yang paling jero. Jawab, jangan ada dusta di antara kita. Isok hudang ti peuting. Nek naon? Tihing bating. Terima kasih atas kejujuranmu. Isok hudang ti peuting. Jawab nu jujur, isok hudang ti peuting. Nek naon? Dia sarua. Oh bagus ki daripada ki nanggon. Atuh tapi beres muludan mah wayahna hudang ti peuting teh salat tahajud. Walau rokaatain sanajan 2 rakaat sholat tahajud. Yo mau udang tipu tinggi doang ki kok mau bapak beres ki kihan ngangihan pamajikan Pak. Boh. Najua teh beres kihan tuh Bu. Beres kihan naon? Ka atuh ngisang heula. Allahu akbar kuat sare deui cenah. Telok ngisang ikan nyahoan dia. Atuh ngisang heula. Sare doi beres ngisang atuh pake heula calanana ulah laju hees bae pake heula calanana urang mah eueuh Bu nya udang ti peuting boro-boro tahajud atunya kadang-kadang udang ti peuting kuat ngaudangkeun salaki pan udang ka cak salakina kunaon ya kakar ke jam 2 aya naon ieu nek tahajud tah naon lain ka jadi beuteung nek naon ngising cak salakina atuh ngising kunaon dia sorangan nek ngaudang-udangan aing. Ih, cak salakina sogan aing mah deuk tahajud kitu horeng nek modal. Atuh ka wayana ka anteur ka jawesena ge di luar aing masieun kuntilanak. Wayana anteur cak mamajikan aing masieun. Cak salakina teh geus geura ngising bae sorangan bae. Ih, dia kudu dianter-anter. Moal ena naon? Ih, ka pungusieun. Ih, dia sieun naon geus geura ngising ka ditu. Cek mama jika nangis pun hari itu malam mun kakandungan teh manuk ngising di dapur bae cenah neng mah. Cak salakina hoped yang ngising di dapur ngan ulah deket kompor. Kunaon kitu aya tai aing di dinya. Orang salah kitu heula modal. Geus beres muludan tingkatkeun ibadah Mang santri para pemudanya. Lamun urang hayang diangkat derajat salat tahajud beres muludan mah ingat mautul khalaik bisababi mautna para makhluk sebab mautna Rasul mempenghirup di alam dunia geura ibadah geus pae mata ditea kuburan poek persiapkeun cacaangna mana cacaangna amal ibadah urang
kuburan poek bu sanajan pegawai PLN mau bisa masang KWH di jero kubur mah di kuburan sorangan baik persiapkan baturna mana babaturan di alam kubur amal ibadah nges makana persiapkan awak urang mempengurang hirup engke datang maut sedengkeun iya jari ngao alamat palsu alamat asli nama akhirat baju nu dipake ku ibu baju palsu kabeh baju palsu ya baju beureum palsu baju koneng palsu baju beureum palsu baju hejok palsu iya baju palsu kabeh ieu mana baju aslina boe warnana putih awas nu make baju putih sing kadenya kok mau baju partai mah pak palsu jasa baju partai mah eta baju partai kok mau eta mah baju partai palsu jasa makanya lamun bapak-bapak sholat kamu sholat berjamaah ulah sok make baju partai makruh ari sama sahabat yang penting mah ulah aya nejisan be hari eta dipake baju partai kamu sholat atuh makruh hukumna jangan ganggu batur eta kahusuan batur kaganggu sholat pangharupna make baju partai laju nu diburipan maca Allahu Akbar gerindra awak gering mikiran rangda makana makruh baju partai dipakean eta baju palsu KBG eta mah baju palsu engke urang make baju asli boe nu eueuh kantongan teh lantaran geus kitu mah eueuh manfaatan di jero kubur urang bakal dibaturan ku amal ibadah urang maka urang mempenghirup geura ibadah benerkeun mautul khalaik bisababih mautna para makhluk sebab mautna rasul ari Rasulullah mah mautna indah Rasulullah mah indahna kumaha Rasulullah mah maut ditanya heula ku malaikat Israil cek malaikat Israil punten Kangjeng apakah Kangjeng siap dicabut nyawa ayeuna lamun siap dicabut ayeuna lamun teu siap kula rek balik deui bebeja ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi atuh Kangjeng Rasul mah manusia luar biasa ditanya heula atuh model urang mah moal didorodot langsung tapi Kangjeng Rasul mah ditanya heula begitu Kangjeng Rasul nanya ke malaikat Israil wahai Israil eta dicabut nyawa nyeri apa henteu nyeri Kangjeng laju umat kula kumaha umat kula apakah ngarasakeun nyeri nalika dicabut nyawa atuh mohon Kangjeng umat anjeun ge ngarasakeun nyeri eta Kangjeng Rasul bunga doa ka Allah kumaha cek Kangjeng Rasul kieu cek bahasa urang namanya ya Allah umat kula ulah ngarasakeun nyeri nalika dicabut nyawa ya Allah kan nyeri umat kula dicabut nyawa bikeun bae ka kula ya Allah tuh ijung-junan urang pohara ngabelaan urang eta kan nyeri umatna dicabut nyawa titah dilimpahkeun ka anjeunna iyalah pemimpin sejati kudu nama palurah ge kitu eta ya palurahnya ya Allah pohara kudu nama kitu palurah teh leus teuing rakyat aing mah ulah lapar aing bae nu lapar mah rakyat aing mah ulah aing bae nu lapar mah kuduna mah kitu eta palurah presiden ge kuduna mah kitu geus makana palurahnya isuk-isuk ieu mau wayahna ya ulah waka nyarap isuk-isuk toongan heula imah tatangga lamun tatangga can nyarap lurah ge ulah nyarap eta pohara Rasulullah mah kan nyeri dicabut nyawa umatna kita dilimpahkeun ka anjeunna luar biasa ngabelaan urang geus mudah-mudahan Bu barokah muludan urang kabehan sing salamet dunia akhirat amin ya robbal geus hiji deui ta dal hurufna Muhammad dal hartina dal didinya adalah dukhulul ibadi ilal jannah masuknya hamba Allah ke dalam surga sebab Rasul masuk ke dalam surga manusia pertama yang akan masuk surga itu adalah Rasulullah kuncina ge ku Rasul dicekel maka pintu surga yang akan membuka pertama itu adalah Rasulullah manusia pertama yang akan masuk surga itu adalah Rasulullah maka mudah-mudahan ku barokah muludan Rasul muka pintu surga urang kabehan kabawa ka surga Rasulullah ke muka pintu surga engke Rasulullah asup ka surga ta mudah-mudahan urang kabehan ibunya nuturkeun bareng jeung Rasul ka surga amin ya rabbal alamin sakitu mudah-mudahan aya manfaatna
urang mudah-mudahan sadayana jaga di poe kiamat menang syafaat Rasulullah. Ngadoa anu ngadoana teh ya. Da ngadoa heula kurang Bu. Bijudi kaum mimtina nikaya khairu masulin wa ya mujibas sailina amin. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna muta'abata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan shalihan. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.